hoyong teu capek, hoyong teu ribu, hoyong teu sangsara. Ari pae tuh deui nu ngiring sing ka surga. Tong diaminan rencana. Lamun repeh sing hutang. Sok mata kada teu hutang mun sing tari. Mun ningali nu aneh subhanallah cing aku da tujuh nada ya deh mun ningali nu aneh subhanallah bumi badina dosa mun uping anu maot innalillahi salaki kawin deui alhamdulillah. Kapula wargina ka para sahabat ka para tabiin tabiat agung harapan urang sadaya nu hadir kalebetkeun umat mantena bari kenging syafaatul uzma jaga dina poe kiamat. Pangarsa al-mukarram pengatur waktos penjajar acara nukusim abdi dihormat sesepuh agami kali para kiai, para ajengan nu aya di ieu wilayah nu janten pasul alam dunya mugia guru-guru urang sadaya nu setiap waktos ngadidik ngadugikeun ilmu agama kanggo kasalamatan urang sing dipanjangkeun yuswana ku Allah disehatkeun dohir sinareng batina ilmiahna sing langkung manfaat sinareng barokah. Aparatur pemerintah nu parantos diwakili ku Bapak Kepala Wilayah, Ketua DKM, Bapak RW, Bapak RT, Bapak Ansip, Ketua Pemuda, Ibu-ibu, Bapak-bapak, jamaah pangaosan, nu hadir sadayana nu sami kusim abdi dihormat. Wabil khusus ka para pamuda anu setia hadir ngiring ngarojong karena terjadi na ieu acara. Tos kauninga para pamuda mah hadir kana acara teh seseueurna hoyong kaanggo ku calon mitoha. Konon kabarna mitohana teh gaduh wanoja anu geulis kacida geulisna siga Sobiela Cuba jeung Inul Daratista. Doakeun pamuda nu hadir sadayana sing dijantenkeun backing agama nu setia tur mulia. Nu teu ngaminan maduhakeun sing geura kawin karana. Teu hilap ka para istri anu hadir ngaji dina ieu wengi nu can gaduh salaki. Kade ibu lamun gaduh urang kali istri ulah dikawin paksa ka aki-aki. Ulah nepi ka terjadi kawas dina televisi tahun 8 hiji dikawin paksa ke aki-aki ngaranna Datuk Maringgi akhirna bunuh diri sabab tidak dicintai. Nupugu makawinkeun we ka para kiai kajang santri utamina kanu nuju nyarita dina ieu wengi namina Cek Dedi. Beda hari anu mangga lamun ngaji hoyong kenalan mun ngadua hoyong rizki komo deui nu bujangan ngaji teh hoyong para untung geus nikah eta mah teu mubalik nu dipayun. Doakeun eta mubalik harapan urang sing dijantenkeun jalmi nu manfaat kanggo agama Allah. Nyata ceuhirup mah teu cukup ku amin. Kudu amal. Leuheung keneh teu amin daek gawe daripada hayo amin kedul gawe cilaka eta. Tetap salahna awewe mah loba teuing amin na ngaji mingguan. Ai kasalaki mah gawe ngegel. Eta loba amin apa ngajianana. Maka alhamdulillah Pak urang mah di damel pameget teu loba disada dalam bibir nagengan hiji lalaki mah hari istri mah lambaina teh hiji opat jeung nu mana sarpona siapa kudu apal patokan bibir teh nu aya huntuan
mun ibu nemalan gablek bibir opat berarti siap hukuman kade kumaha di kamar geus cangegang teu makena naon buntu barariceu ti harap salakina sok rek ngasupkeun salah asup kade dibetot leungit sapotong Mari istri pamakan lain hiji leres airamo sabaraha 20 itu nenek memalan teh itu ramo 20 lain hiji naon takdir Allah pada ramo daripada lain di dunia teh kedah seueur amal pula seueur nyarios datang dari salah satu insan di lisan datang nak lupa sehat datang nak masalah hidup dengareuna cepatur layu tina pagawean ibu dengareuna hidup patina caritaan nya teh nya teh sok aya di pasean dari matana eta teh akibat loba lain loba ngomong loba salah aing ge tukang ngomong teu salah-salah jadi manusia teh salah nate ibu loba di sana ari amal hese da sing kuring yakinkeun urang urang situ ahli pangaosan ahli ilmu ari ahli amal nama asa berat ya rek ditaros ibu osok naos nimanan ini ilmu alhamdulillah baler sing leres ari jam 7 enjing-enjing satu acan ka panggamelan ceuk agama sae duha sae henteu jadi duha jam 7 teh sae duha jam 7 sae ibu setiap ini ka sawah osok duha jam 7 oh akbar manehna meureun sae manehna ngapal sae manehna saya jadi dapat ilmu amal untuk bisa Senin Kamis ke agama saya saum saya ente oh sok ibu puasa Senin Kamis oh kumaha ieu jelema cik sakali deui nanya yakinkeun satengah 4 subuh jeung agama saya juga saya bobo jadi ungasakan okat juga teh sae osok kecil ungasakan okat juga osok kiri kade sok macam tubuh nah rek dibahas kusimpuling berangkat tidinya ayeuna teh pacelna teh hirup awak jangan pandangan jangan sampean socan bebas sambil mobil jadi masalah jelema ayeuna geus maraot hati ayah jelma lu mau lah ini di bapak tahadir dari situ jangan berapa kalau kan mewah dari acting terus dia cek pemajikan cek salah pinang dari mau eta mah aja begitu tadi di sana hapunten akan dosa abdi kami jadi salah bisi datangna hese barokah rahmat hese lungsur mapiro hese lungsur dosa abdi ka akang disumuh nepi ka lohor cek salakina komo akang hampura hek pamimpin anu wajib nyontohan nganteun anjeun menuju kana rahmat menuju ka surga Allah lohor beres ka dosa nepi ka lohor doa asa rontok deui salakina lain asambung aja tekal korolokan ayo mah patah hati sikan beureuy doa mati rontok deui doa isa rontok deui subuh rontok deui moal datang musibah di situ lamun jelema runtak rontok meresan dosa tiap waktu osok di utara da masih teu ngomongkeun ge kadeuleut tina beungeutna cik rek nanyakeun kunaon pangnatara isin ya lain kau sok lain malah kunaon pangatara isin tak gitu atuh hese malah teh kunaon pangaisin teu aneh pak jalan ka surga mah migawena teh mun teu berat era jalan ka neraka mah mun teu lapan naonna migawena teh eta bedana teh pak
Sok papa Jumaan ini jam 11:30 ngunyel awak sabaraha kali. Geus ka tukang hayang ti kana hutang. Geus ka hareup. Hek neuleuk Persib geus 80 menit. Ih, atuh. Kerubah-robah leuna. Naon sababna? Ari Jumaan mah ka surga, ari ka Persib mah can puguh. Duka ka surga, duka ka neraka itu salat balik ka neraka. Da sapal abdi keur bobogohan baheula sudah ingetkeun esok balikeun mastaka ka tukang. Da keur bobogohan mah mun minum ge hayang teh secangkir dua. Mun dahar hayang teh sepiring. Tong ni malam kayak kedorong. Kalau tim berdua kesel ya ini. Ini nggak bisa disorot. Ini orang yang ngomong. Kapan tua oke bapak? Hoyong nanti berdua, minum berdua. Naon panak itu? Rasku nikmat, rasku bahagia. Tapi eta pagawean can kawin haram cenah agama. Tapi ngareunang. Tapi haram. Tapi mun ibu ayeuna tos nikah. Dirontok kungat mam silih wapan kungat silihkan eta pagawean dina rumah tangga bakal diganyar ku Allah bakal jadi wasilah nganterkeun ibu ka surga ku pagawean kitu. Oh sok silih wapan di salat ibu geus malan ti heula naon cenah geula aya salakina aya repe sawe to memang repe laki sim tarik nemalangan aing tanggung jawab ya. Bapak lamun mal sawaktos hoyong di maman dukun bojo. Ayo. Begon sakna. Aing beuki bejana. Bapak lamun hoyong di letan dukun bojo. Mun bapak dahar hayang diwapan, minum hayang diinuman, saratana hiji bapak wajib setruk heula. Oh deui kitu. Bapak majikan ku sore aku setruk heula. Mun salaki setruk syukura seheula sakara bakal diwapan. Bae ibadah papaksa duluna teh. Jangan sabulan ribu manfaatna digedean buat teh ka bandara teh kodor. Di personi yang mesti kumaha apa ciri nu di rumah tangga teh margan salakina. Murah ka bandang. Tek teu urang kumaha isu-isu perkosa kakal palu. Buka rusuh aku belum keren balik maju balik malah sulu anu di ribu HS dan pamajikan geus 20 tahun dibere kelek kalau aduh sore kurang kumaha ti kasuruh mau kerek balik balik dulu mata bisi urang situ lalaki anu batu ini mangi teh brik sate beureuh ini nyaho ne mal ari pamajikan cenah nu pegang kelek lain eta mah teu ngarkalonmu nyaho aing ngalian di bolototan ku salakina sok pegang ieu di puskesmas pariksa moal dipariksa moal dibere obat eta mah geung ti kudrat eceuk teu percaya ajaran Robson moal teu ngajeblak naon senanana salakina keur bolotot kita gitu, kita ngaji aja. Can ngaji sorona kita karak gitu. Akhirnya dah ngaos makedahnya cenah. Harapan tina ngaos make teh beres ngaos numupikeun nyanak ilmu, anu ngarios nyanak amal. Ari meureun naon dohir-dohir teh ieu. Aing teh tinggalna kana amun. Malah mah Pak Uluk kemarin balik ngaji di Majalengka yang di Ciamis di Pegat Buser disangka teroris dibukaan eta mobil tepapangi alat meledak bukakeun kantor tukang cek bisa teh nya cenah deui aya teh balik ngaji cenah tak itu tang hari balik ngaji mah tongkorong teh teu disebutkeun teroris di jalan sora naon eta teh sora aing ieu ibu isi terang ajengan dari 12 tahun jadi balik kita karak disuruh kalian dengar-dengar mana ini sidana barang datang tadi turun kade-kadena kayak belum gitu lain hubungan duri keajengan mau benerna ke masyarakat abdi ge kang lamun di rompok cicing di macik nih tapi ajengan mahakanan palimaran
Beli motor gede di celana panjang, dan ngomong nanti ajengan cakap. Makai berceramah di sarung di cuma, dan ngomong nanti ajengan buruk. Bulan puasa, nu pasaran loba, ngawuruk, budak ngaji nu pasaran. Dan ngomong nanti ajengan antara usaha, cenah hayong ngawuruk. Cek saha antara usaha. Aing teh geus 30 geureup panggung, aing teh ngaji teh jeung penting aing. Teh langsung ka majaleng ka aing lagi. Ieu teh kok kalau teh nyebutkeun teh naon? Teu ngaji. Ari cek kunaon eta salah rene malang. Abi maka kara ngomongkeun hukum disebut usaha di situ kan dieu. Geus kieu perjanjian ieu mah. Aing sok ngaji sajam, leuwih di sajam. Eta mah ngaranna kaleur. Aku yang sebut usaha. Taswirnya tidak mau permasalahan. Kunaon Gusti Rasul panas satu acara Isra Mi'raj diparentahkeun ka malaikat Jibril dibelah dada dicanak mana ke ujung-ujung Isra ke ujung-ujung Mi'raj tapi urusanana Rasul ge tina mana heula dikumbah mencari jam-jam di berasihan hartina jelema mah salamet jeung teu na eceuk jeung teu jeung hirup kumaha ceuk hate al-qalbu wahidun idas tagolaan syai'in sakotoan bihi. Lamun aya Allah bakal leungit makhluk, mun aya makhluk bakal leungit. Sok balar urang geus tauhid jali. Ari Allah sabiji. Hiji, ari hate hiji. Simpen hate teh. Allah hiji, hate nu didamel ku Allah seueur. Simpen hate raya. Allah teh hiji, hate oge nu didamel ku Allah. Ibu urang ada logika. Lamun anu hiji disimpen dina tempat tu hiji mahi moal. Wadahna hiji nu disimpen oge mahi moal. Mahi. Cik wihan deui. Lamun anu disimpen seueur wadahna ngan hiji mahi moal. Kosok teu bingung rumah tangga. Kosok susah. Berarti ibu teneun Allah dina hate kalah neun anu dijieun modal susah bingung capek salah sorangan tuh Allah dina hate leres hoyong teu capek hoyong teu ribu hoyong teu sangsara ari pae tuh deui dijieun nyasahan teu ribu di dunia mah tempat mubarak tempat gawe nu beunghar nu sangsara kiai pejabat kabeh capek nah hirup di dunia pasti jelema teu kunjung capek aja bapae moal capek sok tanyakeun ka nu beunghar capek ka teh sieun miskin apa nu beunghar imahna 2 tingkat kacana mengkilap duh nu beunghar apa ngareunah nutupkeun ka imahna ge sepet goblok sepet goblok eta patung usaha eta nu sangsara urang pantona teh mun ditutupkeun Gusti urang ipati salah esela teh malaran eta patung sangsara gitu mantena patung beunghar patung kunang bermasalah teh lain ditutupkeun patung beunghar mah misalnya teh goreng eta patung beunghar teh jadi kunaon panah hirup gabung jeung kasusah diuji buka susah buka bingung jadi penyakit menjadi jalan kering ke Allah sabab itu bisa malikeun segala urusan kumanah ke Allah di mana Allah dina diri maka yakin manusia bakal ketemu jeung karitu wios dicontohan moal kasih mau sadacan sok aya nu hajat ara dieu sok disambungan warakos diamplokan dinamian dibikeun kang hajat sok kadekul tara dinu hajat jika dibahas leutik ya mah ek naon euceun ngadekul dinu hajat euceun teh geus kolot tong tanda-tanda teknik beungeut ieu naon di mah jual beuli berarti kudu ieu di meuli besek 50.000 cek nu hajat nyangakeun besek nampi amplop kitu teh berarti lain jual ari teh disebutkeun jual beuli hatur lumayan didikeun kedepret ieu wah aya ada simpanan ngeuring mantot teh di kitu dah hayang berapa li ka imah nya hayang kan hayang muka besi
Kamari mah 50.000 teh 3 bukur. Ayeuna mah sabukur. Nu ka 3 kali tinggal ukuran-ukuran apa. Cibrek nanya ke lamun-lamun mas tinggal endog sok uyur. Eta Allah esok rame. Enjing deui mah lamun muka panyangan ulun dan uih deui kan hajat punten coba daripada guyur. Jadi masalah sepanjang zaman. Ibu bapak hadirin sekalian, muncul mitos mantan Allah, imana kian ka pangeran. Dan setiap manusia ge ibu bakal dipasihan kabingung kasusah sasaha oge. Ngan lamun keur nyampak iman, hate keur bersih, hirup ke dosa Allah. Nalika diberi koduk ka nyeri Allah ka diri. Eta teh cenah wurudul faqoti aqyadul alqin bakal seperti lebaran. Kumaha ari lebaran? Bunga dibere ka nyeri ku Allah teh sabab aya jalan keun hate eling ka pangeran. Cik pada naros. Ari emut ka Allah gampil teu susah, gampil teu bunga. Biar deui. Emut ka Allah gampil teu susah, gampil teu bunga. Babarinya teu susah. Ai teu bunga mah esenya kan. Wios dicontohan. Ngarang ka artos dicontohan. Ai carogi euy ceuk nyauran kalau itu sok aya nyebat mama. Nyebat ibu. Nyebat emak. Nyebat bunda. Bebe. Bobo eta beurang. Manya aya bebe mah bubuk lodong. Dangewa ada beb kemana beb? Mencung. Aduh si bebe beromeo. Ayo nyebut mama budak. Mun panggilna budak Saipudin, ayo bisa nyebat Mas Saipudin. Nu sok ngaturan teuing aya. Ai kalah nu garoreng aya. Ceuk salakina teh geus. Euy. Panggil sapedeung ulah aya perlu ka euy. Ayo teh diseukeun Ece nu kitu ku abi dilogat salarung alus. Salakuanana teh. Ieu euy. Urang teh geus seukeul hayang ngomong ka euy. Nanti kamari mah dipikir di bolak-balik sieun nyeri hate euy. Ayeuna mah rek nyeri hate rek moal euy. Urang teh rek ngomong ka euy. Nempo euy teh sarikseut. Kulit euy geus keot. Hawa euy bau naga. Lamun euy sarenang karak teu make baju kalah siga telur ceplok. Dikolomo hulu susuna telah nyelakna huntutna bawana. Euy tiis rasaan tidak kulkeun lagu Magicom dihareupkeun maksudna lain kalah hareuk kalah kabakar jeung Magicom. Midinan rek moal euy ka urang rek nanggung ayeuna mah. Nyeri teu? Nyeri teu? Mun ibu nyeri imannya Pak Allah beraya. Bakal atoh salakina hina bebe jahayana nu teh. Naon sababna? Bakal manteng menta tulung ka Allah. Sok barang salaki bebeja kitu da moal GS ku cekak langsung. Ngababanteng geul na kasur teh eta katu. Nya kitu si satu interek nya lu. Wawartos ka kiai izin. KRT leuwih ngomong. Si buyur tungtungna jam 1 arerepeh rek bebeja ka Allah. Kapan aya kajerima wudu ceuk jam 1 teh aya qobdu mah. Datang kajerima wudu ngaparkeun sajadah salat 2 rakaat. Balik ceurik tu ka salat tanah hawa. Tahajud eta beres. Barang Allahu Akbar ini wajahmu. Bari ceurik inak-inakan naon pangna ceurik keur nyeri. Lamun keur nyeri mah da moal ceurik. Beres assalamualaikum ngangkat pandangan Gusti Allah Gusti Allah Gusti Allah nepi ka sumur teh Gusti we jeung Allah ras kudu kuat nahan kanyeri tapi cai soca bijil di mana datangna tina kanyeri nu jadi masalah eueuh hiji jelema nu siap jeung ngadua hayang dibere kanyeri ku Allah. Padahal cek dina kitab hikam di antara kanya Allah ka urang teh impika kalutfihi di mana dipecat kanya makhluk ka urang ciri ke dipikanya ku Allah. Sok mun jelema keur keuleuh kalau teh deukeut Pak. Sok ibu rumah tangga mending capek gawe mending capek hate. Capek gawe
cinta kan ini meni capek gawe meni capek hati kakuping kan kakuping samet ayeuna nama akang teh kulem di rorompo nu gaduh doran pacul pasti busoknya dabikeun jeung lodongna da ceuk manehanana bieu aing daripada capek hate meni capek gawe ku aing jangan jeung ngadap-ngadapna da kitu mun hareupeun ceuk aya madu aya racun mending naon madu danaon amis mending di madu mending di racun si kurang-kurang si lamun nanya nangre ngarah pikir hareupeun ibu teh aya madu aya racun bade milih madu da amis mending di madu mending di racun mending reteh saponan sia teh oh pilihkeun eta di madu mata pegang di racun mata eta dipilih da kitu eling jelema mah mun aku jeung kahayang kasara milih ai teh aku jeung kahayang hanya teh keharayang mun ningali nu aneh macana naon subhanallah tumiba dina dosa macana naon astagfirullah mun nguping anu maot mun urang kenging nikmat alhamdulillah sok nu ngiring si ka surga tong diamin ada encan lamun repeh si hutang sok mata kada teu hutang mun cinta mun ningali nu aneh subhanallah cing aku da teu nada dia deui mun ningali nu aneh subhanallah tumiba dina dosa astagfirullah mun uping anu maot innalillahi salaki kawin deui pernah gegek si eta alhamdulillah jadi pak lamun enjing tepung jeung kanyeri salaki ngahina teu nyaah pamajikan teu turut tatanggakeun ceuk manusa teu betah ceuk nahi kamah ing pika kalupihi urang teh teu dipikanya aku Allah mata aya katerangan ceuk dina kitab-kitab teh la tarhal minal kaun ilal kaun walakin arhal minal kaun ilal mukawin la tarhal urang rek leumpang anjeun minal kaun ti makhluk ilal kaun ka makhluk deui walakin arhal tetapi na kudu leumpang anjeun minal kaun ti makhluk ilal mukawin ka Allah dicarek ulah sok leumpang ti makhluk ka makhluk cap ri sus sang init mikeun duit sedekah kanu hajat da aya harapan bakal dipulang ripu gede moal loba moal naon sababna lamun manusia leumpang ti makhluk ka makhluk ripu ngan salahna urang teh sok seueur nyambutan padangan Allah ngarah hartos sederhana contohna ari macul pagawean Allah pagawean urang urang ari tanur pagawean Allah pagawean urang ari geus tanur teh naon atuh ngaramet pagawean saha ari ngagemuk pagawean saha ari nyacaran pagawean saha jawab si tegas ari ngahapakeun jeung ngabenerkeun pagawean saha ek naon di pikiran nya sok paling tadi nya gitu Pak Gunung kapan kakarangan cekeun teh ah kemah kabeli dong mah aing ngabenerkeun pagawean saha nah geus mikiran meuli dong mah nu disiapkeun meuli eta syukur jeung sabar kana takdir nu bakal ditenyokeun ku pangeran da salah ari melakeun kakalah mikir bener ari hapa teu disiapkeun kisah ibu ahli ngaji init ka sawah teh ngalapare kapilan ku beurit bari geus marit kumaha disigal nganceuk urang innalillahi ceuk leta sok bareng ceuk naon eta teh bareng ceuk naon eta teh sok bareng ari ceuk hate kumaha ya Allah mah geuhul
pakeun. Bisa dah geuningan. Mun beurit aya ngaliwat teh dikumakeun. Dikadek dipaehan. Balikeun kana meunang ngaji ku ajengan tina mingguan. Nu ngadamel ibu saha? Singkan nu ngajantenkeun paresa. Nu ngadamel beurit saha? Nu ngalumpangkeun beurit saha? Singkan nu nitah beurit ngadahar paresa. Oh, cerek dikadek beurit. Sok palamun disamukeun jeung hadis qudsi man lam yardo bi qadari. Diusir jelema kitu teh keluar ti kolong langit di bumi jangan pangeran saya ti Allah. Lain kudu maehan beurit panggeulana mah ceuk. Naon ajeung anu kudu dipidamel mun kitu teh ihtisabu nafsi. Sok emutan pada melan nepi ka jadi parete kumaha. Oh, salakina macul salat lohor jam 3 tah eta beuritna teh. Oh, cenah basa tanur bari ngomongkeun batur. Tah eta beuritna teh. Oh, basa ngalapare. Moe pare ngalkeun maji-maji mingguan. Eta beuritna teh. Sesuai dengan hadis Rasul, la yansulul adabu illa bidulum wa tursisahu kaya dunya. Ajaba datang musibah jeung siksaan teh ku dosa nu dipigawe teu ditobatan eta pangna berita tanghakan parete. Enjing deui mabuk lamun ningali pare ku beurit, baca teh kudu rame tinggal maca alhamdulillah. Nah, alhamdulillah disenangkeun ku Allah. Teu kudu ngalaparek geus eueuh ku beurit. Ngareunang teh. Ya hareunang atuh. Teu kudu maulang karung. Teu kudu moe pare teu kudu maheler. Ari dahar mah pasti. Karek ku acarana ge dari si masarua ti Allah. Abdi ya tara ka sawah, tara ka kebon. Betari mah gablek pangere ti masyarakat. Teh ati tuungkul lamun hayang ngareunah tong ngawaru hirup maripuh anu ngayu. Nu ngareunah mah jadi mubalik geus 12 tahun jadi mubalik alhamdulillah. Eueuh nu ngareunah sakurang-kurang kacang. Tes geus. Duh kali di situ. Gantawan dia udah tuh minta pulang, cuman Pak Kiai, aku lumayan, nanti pulangannya 30.000. Aing ngasihnya aja 12 tahun jadi mau balik teh 7 kali patukeun amplop. Halo, dua jeung MC patukeun. Dua jeung RT mah tak tesu aing teh jeung RT ka kieu. Salah anu pot amplop arek. Tilu kosong. Aing teh ngaji teh ikhlas. Tapi kabogobrok mu amplop patukeun mah jadi leuwih. Tak kade panitia memehikeun teh sing imut. Wah, sakana ka ihsan balik. Oh, naudzubillah neng. Kanu sesate ngabersihan mana akang? Mata kade ece ulah sok lempang ti makhluk iku. Lempang ti makhluk tapi kan kamu. Sabab la ilaha illallah. Urang boga kamampuan kabeh oge Pak. Angin Allah. Mata Rasulullah mah dibersihan manah nasata cari somilat Gusti di Ciduhan eta kafir di Baledogan ku tai ontak ku bersih manah Rasul nepi ka ngareunah ngameut ciduh nu bau jeung ngameut tai ontak kana beungeut nepi ka nikmat eta bau ciduh jeung bau tai ontak naon pangna teu ku bersih hate didoli ge ngareunah ku bersih hate kanu keheul beuki deudeuh Allah kanjeng anu ngewa beuki nyaah kanu izin beuki asih eta jalan pisur eta akhlak saha hoyong sapatos Gusti Rasul hoyong kang umat Rasul nah sareng anu mek sadayana bro 1 2 3 ini repeh wae Rubiah akhlak Rasul la ilaha illallah tapi tarik ilallah suatu sing laun anu keheul beuki deudeuh kanu ngewa nyaah kanu izin beuki asih eta jalan pisur
eta akhlak Kangjeng sok baca akhlak urang situ anu geheul halus kudu jujur gitu. Anu ngewa anu izin eta jalan pinara Allah anu harus tapi neraka baik paingan Pak Kiai saur rasul la yati zamanun illa ba'dahu sarun mun dina cau mabu titi perang cau di panggungan naon seuhan di pangharapna ari ku titi jeung seuhan naon namina cau ngaranna mah naon benten eusi ari seuhan eusina teh ageng ari ku titi nama alih kadang teh eusian ari Nabi Adam jalmi ari simkuring jalmi naon bedana itu mah seuhan teh badana ge ceuk dina kitab Nabi Adam mah 30 meter tina badan tina katuhu kana di teh teh 8 meter beuheung Nabi Adam teh kirang langkung 6 meter ceuk kecoa asal si kolon kalau kirang kitu tapi osina naon iman ta eta nu kuat ari urang mah pawak sameter 70 osina teh iman dosa pantas dunia oge rusak oge da usina iman dosa mata kaleutik awak mah ge erang ngomongkeun mun awak pangleutikna sok teh malah lamun awak pangleutikna mun tahayang pangleutikna lain tadi mah diri tah majalah Rasul oh nu maju sate saudara kowe biar menjadi papanahan ku sarua teh malanana disampaikan kita kok era ku Allah mun awak mun tahayang mun ibadah ari asup hayang ka di mana eta meunang keterangan tong nyebutkeun ti ajengan deui da sing kuring aku nanya tadi tanya makan kitu ngani boe mun hidang ceuk ku cek abdi teh awak leutik ka hayang ka masjid aya ka Sunda aduh mau teu ditonyok satu pangeran lain rakus jelema mah ukut jukut daging duit emas asongkeun ka hayang bakal nyokot naon nyokot duit mah sini penjualan ku RT ukut jukut daging emas atos asongkeun ka domba nya naon moal nyanak emas ukut jukut daging emas duit asongkeun ka maung nyanak naon moal nyanak emas uut jukut duit daging emas asungkeun ka RT dipokot ke behanana yulaan bae kemalan wah RT sarua itu kitu mata rakus jelema masalah ya nu dipikiran teh Allah rumah tangga teh si dapurnya sok dipikiran si dapur ngarah teu dipikiran imah teh tong aya dapuran ayeuna barodo jelema teh geus tuku rumah tangga teh lieur hulu mikiran dapur dar ngajadi mainan dapur geus gemblangkeun tong aya dapur tuluy calana jeung baju tong aya pesakan ngara teu mikiran pesak jadi susah teh eta Pak ngalempengkeun hate ka Allah bersih geuning Rasulullah ge dihina diciduhan dibalerogan ku tai ontak lain kalah keul kalah nikmat eta tai ontak ras kumina sageringna jeung jelema malerogan jeung Tuhan dilongo ku Rasul bahasana teh kieu hapunten cenah mah ngempangan meh tadi hapura pan ngadol hiji nyanakeun silaturahmi dua nyanakeun panglayat tilu nyanakeun tuangeun opat abdi teh nyanakeun doa rek ngadoa ka pangeran abdi nu ngaran Allah supaya emang dicageurkeun harpan amba abdi emang cager supaya emang geura niruhan abdi deui da ceurik eta jelema nu ngadol kadiekeun Muhammad kana anjeun bawa kami sok hukum harek dieu kana agama kana ajaran ka pangeran anjeun jadi Islam ditinggalikeun teh Pak kudu ditinggalikeun eusi Quran eusi agama nuturkeun ka hati ayeuna mah radikal Islam teh manaon teh habok oh kitu nya apa meunang ka kafir nu ngamusuh ka Islam
Sabab ayeuna teh asa kayutan berijajah urang teh kedua perkara. Hiji dijajah nate sekulerisme, dua westernisasi. Ngartos teh Ibu. Keun eta bieu sarua benar. Anu sekulerisme teh Pak, sekulerisme teh sistem adu domba. Ari carana cek ajengan kumaha ieu adu domba Islam teh. Ayeuna teh geus loba aliran. Lain mati lampu aliran teh. Geus pagede-gede bendera, pa alus-alus ngarang, ari geus nama eueuh. Ahmadiyah, Wahidiyah, mengaku pamajikan malaikat Jibril Elia Eden, aya deui aki aliran keagungan ilahiyah, diharam-haram sakala. Nuripin kiai, masjidna sarua, kiblatna sarua. Ajengan ieu pas ajengan itu tungtungna masyarakat jadi korban. Nya mana atuh agama bener teh cek itu ieu salah, cek ieu itu salah. Eta teh pangaranna sekulerisme diadu dombakeun ayeuna teh. Katakeun deh, kang bisi beda sautak-sautik atau sudah rame. Ayeuna kan rame urusan berak. Tahlil haram, sholawat haram. Naon sakeun haram-haram batur mana we sorangan tuh buku batur. Tahlil haram-haram eta teh proyek ajengan. Ai bulan Rajab konangan atuh 88 tahun. Tapi karuan. Ai saparna kojor ayeuna moal. Mana ieu teh hata gua ngajuru. Kudu kojor tatangga. Tak alhamdulillah mun aya pae teh seurik we. Keluarga mah ceurik ayeuna atuh. Ada proyek itu poeun teh. Beuna ieu mah paceun deui alhamdulillah. Da anggar nu kawin mah nyarekeun mana yang saha? Da geuningan. Narima sok minta saha? 4 bulanan yang saha? Tapi terus dikekeseukeun. 7 bulanan yang saha? Ngajuru geus dilai keluarin yang saha? Bidan. Naon nitah ka ajengan marajian. Goblok-goblok teuing urang dia mah. Asa kakelarang mah teh naon. Ajengan Dedi punten pamarajian pun. Kumaha deulna? Ayo nanya heula. Punten anak sabaraha? Buku cenah geus eta itu. Wah, nya diuntung. Lamun kakara mah anak-anak insyaallah jaga. Kade ceul ulah yang ajengan kabidan bak nu kitu mah. Kurban yang saha? Ngabagikeun daging kumaha ceuk? Leungit suku domba ge nyatakeun Allah. Tapi kita go herannya urang kita. Kita bangsat nyatakeun kasunnya. Ayo teh rame Kang, sekulerisme teh keur merajalela. Lain di Jawa Barat, seluruh Indonesia diadu dombakeun ayeuna teh. Terang tangkap abung. Sok sing teu kana contoh kana terang pati. Sok Kang, cekel pati ke tong digagangan. Cekel we teh patina hungkul. Sing seukeut tuar kawung ku pati nu digagangan. Geduk, 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 geduk. Runtuh mah. Runtuh ngan lila, kunaon nilaan wae ngomong. Lain ajaran can ngomong sing Pak fungsina pang bener. Atuh kana pribahasa cikaracak ningang. Hari cai kan teu seukeut kawas pati. Kulila mah eta batu teh. Ayeuna pati ningang kana kaum runtuh. Ngan duka bulan mana, duka tahun mana. Ngan lamun hayang tereh runtuh, kupingkeun ieu. Patikna teh tong dicekel make gagang. Ari gagang patik teh tina ruyung. Ai ruyung teh tangkal. Ruyung teh tangkal. Nah hiji jeung patik sameter banyakna. Murah taun teh sajam dituar. Naon hartina? Islam geus adukung kana urang Yahudi. Sekelompok ayeuna tingali Islam sacak-acak. Komo lamun tangkal kaum satengahna geus hiji jeung patik. Cacak-cacak sameter na hiji kaum salut. Itu Pak ayeuna teh geus libur alam dunya. Nepi ka kamari geuning ajengan dicalulikan 2018 aya dieu. Sampai ke kaum sampai ayat. Ayo seri samodol yang salah panjat. Seri modal ayo modal tetap modal. Ayo kesal ka RT panggil pun.